Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Haniah Nur Azizah di kelas 12 MIPA 2. Bade nyaritakeun carita wayang bahasa Sunda nyaeta Mahabharata. Mahabharata nyaritakeun carita konflik antara dua kubu, nyaeta para Pandawa jeung misan marenahanana Kurawa ngunaan sengketa hak parentahan taneuh negara Astina. Panslutna nyaeta perang Baratayuda di Medan Karuserta sarta lumangsung silila 18 poe. Pandawa sarta Korawa mangrupa dua jumplukan jeung sipat anu beda, tapi asalna ti kuruhun ana sarua, nyaeta Kuru sarta Brahata. Korawa khususna Dayodana boga sipat licik sarta sok iri hate jeung keleuwihan Pandawa. Sedengkun Pandawan boga sipat tenang sarta sok basabar sobot ditindas ku misan marenehanana. Ayah para Korawa nyaeta Dretarasastra pohara manyayangi putera-putrinya. Hal eta nyieun manehna mindeng dihasut ku iparna nyaeta Sangkuni. Reujeng putera kasayanganna nyaeta Duryodana ambeh daek. Ngidinanana ngalakonan rancana jahat ningkahkeun para Pandawa.